Kacaritakeun di hiji palemburan anu ngaran remburna teh Cikujang. Aya salaki pamajikan anu pabelit hutang Bang Emok. Yeuh caritana teh. Weh geraga we atuh tuh beas listrik sada we si Resti dinagihan hutang. Ayo we ditah gawe kege geus aya mah gawe. Udah ngomong jeung sia mah. Assalamualaikum Bang Emok. Neng iya nu nagih hutang. Sok lah atuh geura ladenan. Hese ada keluar. Neng, hayu Neng kalebet heula. Enggak bu, ya kumaha teh jatuh tempo. Kumaha atuh nya data acan aya ajasna ge. Oh nya atuh bu, kayak anjing ka dieu deui. Assalamualaikum. Kumaha Neng? Kumaha bu tas aya teh acan? Data acan kumaha nya? Ke paling enjing atuh, paling atuh ke enjing bisa di deui. Mohon Neng. Kumaha atuh hutang teu kabayar wae. Jual we atuh eta HP. Wah, atuh engke kumaha ngagen daripada hutang teu kabayar. Ya tuh kumaha Neng we. Assalamualaikum. Hayu Neng kalebet heula.